Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 2, kumaha damang? Alhamdulillah, mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan barudak kelas 2A sareng barudak kelas 2B sehat-sehat sadayanya. Amin. Nah, kumaha barudak atau salat duha ieu teh? Mudah-mudahan atosnya tong hilaf sholat duhana sareng tong hilaf hafalan PT Akina. Semangat. Nah, kangge dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda ka pangajaran salajengna nyaeta pangajaran genep ngeunaan cai bumi jeung panon poe. Mangga di dieu aya maca bedas di halaman 62. Nah, di halaman 62 teh aya maca bedas lembur kuring, maca sajak. Nah, sate acan eta ibu bade nyontohan heula. Mudah-mudahan kersanya barudak sadayana nya. Lembur kuring kenging Dini Mariani, pengkolan jalan kalandeh, tempat urang sukan-sukan, saung mencil luhur pasir, nu endah tempat bumetah. Kerelek cai walungan, tetep antep ngawi rahma. Gelik suling nu maranti, mirik kawih kaendahan. Panon poe lengsir ngulon, gelikna suling kasaur. Hariringna sato peuting, nambah tingtrim lembur kuring. Dicuta tina mangle alit nomor 8 hiji-hiji. Hatur nuhun. Nah, panginten ti ibu mah sakitu. Nah, barudak mah meureunnan leuwih alus, tiasa leuwih sae, tiasa leuwih menjiwai atau ngajiwaan. Nah, hampuranya ibu mah ngantiasa sakitu. Mudah-mudahan kersa barudak tiasa ngiringan. Atanapi teu saur tadi ibu leuwih sae. Nah, alhamdulillah salajengna barudak puisi ieu teh dibacakeun ya. Da puisi mah rata-rata dibaca, tapi amun bade dihafal mangga. Ya sadayana saatos eta ngajawab pananya. Di dieu aya patarosan nomor hiji dugi ka nomor 5. Barudak jawab, teras hasilna difotokeun ke ibu. Nah, salian ti eta tugasna nyaeta coba sapertos biasa voice note atau video ngeunaan sajak ieu dikintunkeun ka ibu. Mudah-mudahan barudak kersa sadayana nya. Amin. Nah, tur nuhun ibu antos voice note atau videona kangge sajak. Mugia barudak semangat, tetap seneng gitu. Bungah dina marankeun, dina macakeun ieu sajak. Nah, hatur nuhun barudak sakitu wae ti ibu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Tetap sehat, tetap terjaga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.